Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencangan sedaya di dieu abdi bade ngadugikeun materi ngeunaan carita wayang. Carita wayang nyaeta carita anu dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Wayang teh robahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Wayang asalna ti India, asup ka urang marang sareng agama Hindu. Medar sampai ka kiwari, tangtu aya nu robah boh ditambahan atawa dikurangan caritana, tokoh palakuna, tempatna jeung sajabana. Sirup Indonesia di antarana wae hiji wayang purwa. Purwa teh robahan tina parwa nu hartina mimiti. Biasana lalakonna dibagi jadi sababaraha bagian nyaeta lalakon Mahabharata jeung lalakon Ramayana. Dua wayang gedog nyaeta lalakonna tina carita Panci. Tilu wayang titi nyaeta wayang nu nyaritakeun lalakonna ti negeri Tiongkok. Kaopat wayang beber lalakonna digambar dina lawon tuluy dibeberkeun. Kalima wayang klitik cara wayang golek tapi laleutik dianggapna ti beurang. Krucil nyaeta cara wayang golek lalakonna ti Amir Hamzah, Umar Maya jeung saterusna. Katujuh wayang wong nyaeta wayang jelema. Kadalapan wayang lilingo wayang anu lalakonna ti Mupu Kembang, Jambatan Besi jeung sabagayana. Kasalapan wayang sulu tina wayang sulu ngeunaan sejarah Indonesia. Kasapuluh wayang golek rea sumebar di Jawa Barat. Aya sawatara istilah di antarana wae hiji purwa nyaeta suluk atawa siloba buka dina pagelaran wayang sok dikawinin ku dalang. Dua nyandra nyaeta deskripsi adegan make basa prosa kapaliran wayang. Aya dua rupa nyandra, janduran jeung pocapan. Janduran nyaeta basa ngacaran prosa dalam nyaritakeun jejer. Pocapan nyaeta nyandra teu make gamelan pikeun nyaritakeun hiji kajadian. Tilu kakawen nyaeta basa kawi titiron nu sok dipake mamanis atawa pamanten dina ngadalang minangka basa pamindanganana. Opat antawacana nyaeta aturan wayang dina adegan sami sareng dialog dina drama. Bedana dialog dina drama mah sok diucapkeun kulobaan, ari antawacana mah dicaturkeun ku sorangan. Santi Kaning Dalang asal kecapna tina santika, harti ilmu kasatriaan. Jadi Santi Kaning Dalang hartina ilmu keur ngatik dalang sangkan masagi liusinan teriak. Dina dunya padalangan anu disebut tetekon nyaeta antawacana hartina kamampu ngarobah-robah sora, renggep hartina mampu nyieun nu lalajo ku pintonan nu hade. Enges hartina bisa ngahudang rasa, tutuh hartina kamampu dramaturgi. Banyol sabet hartina kaparigelan molahkeun wayang. Kawiradia hartina kamampu kawen tokoh-tokoh wayang. Para pakawi hartina apal basa kawi. Amardi basa hartina maher ngagunakeun basa. Paramasastra hartina kamampu sastra. Awi carita hartina pangaweruh carita wayang jeung amar dawa lagu hartina weruh kana lagu. Dina tahun 1960-an dalang anu kasohor teh di antarana wae Tarkim RU, Parta Suanda, Aben Sunarya jeung Afet Gandamana. Abdi dienakeun nu sohor teh aya Dede Amung Sunarya, Asep Sunandar Sunarya, Cecep Supriyadi jeung Ade Kosasih. Dina pawayangan aya sababaraha kitab, nu kahiji kitab Ramayana, nu kadua kitab Uttarakhanda, nu katilu kitab Adiparwa, nu kaopat kitab Bhisma Parwa, nu kalima kitab Wirata Parwa, nu kagenep kitab Sahaba Parwa, sareng Sejabana.
wayang eta gugunungan Udi, Campurit, Campala, Badagor, atau dijaga disebut oge Gedebong, Nayaga Atanapi Pangrawit, terus Sinden. Inilah Mahabharata. Sunanda nikah jeung Pratipa boga anak nu ngaranna Dewi Gangga Santanu Setiawati nikah ka Parasara boga anak nu namina Abiyasa. Santanu boga anak nu namina Citraganda jeung Wicita Wirya. Abiyasa nikah ka Dewi Ambalika jeung Dewi Ambika. Ti Dewi Ambalika Abiyasa boga anak Pandu. Ari ti Dewi Ambika Abiyasa boga anak nu namina Destarasta. Destarasta nikah ka Dewi Gandari boga anak Duryudana, Dursasana, Sama, Winda, Saha, Anuwinda, Dursaha, Durdarsa, Dursala jeung Jalaganda jeung saterusna. Pandu anak ti Dewi Ambalika jeung Abiyasa. Pandu nikah ka Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Ti Dewi Kunti Pandu boga anak Yudhistira, Bima, Arjuna. Ari ti Dewi Madrim Pandu boga anak Nakula jeung Sadewa. Yudhistira nikah jeung Pratiwindya. Bima nikah jeung Arimbi boga anak Gatotkaca, Sutasoma jeung Barbalika. Ari Arjuna nikah jeung Subadra boga anak nu namina Abimanyu. Abimanyu nikah ka Utari. Utari boga anak nu namina Parikesit. Parikesit nikah ka Irawati boga anak nu namina Janamejaya, Srutasena, Ugrasena, Bimasena. Silsilah Ramayana Batradi Weja Gaduputra Danuja sareng Danuwati. Danuwati nikah ka Sumali Gaduputra Sukesi sareng Prahasta. Danuja Gaduputra Dewi Marawa sareng Danupati. Dewi Marawa nikah ka Banupati Gaduputra Dewi Tanjung Biru Banuputra sareng Begawan Rawat Meja. Banuputra Gaduputra Dewi Regu nikah ka Prabu Pasarata. Gaduputra Rama nikah ka Sinta nu mangrupa putrati Prabu Janaka. Rama sareng Sinta Gaduputra Kusa sareng Lapa. Sakitu nu kapihatur ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.